Sasi Rajab penting pisan, itikal-tikal ganjaran, kedah alap kasempetan, sangkan janten kauntungan, ibadah hari puasa, urang kedah sing tiasa, tong diantep sia-sia, yuswa emang teu karasa, malah jalma moal dahaga, hirupna di alam jaga, upami amal puasa, sasi Rajab nu berharga, malah Isra Kangjeng Nabi, sasi Rajab tos terjadi, angkatna di waktos wengi, ngandung hikmah nu utami, di Masjid Haram ngawitan, ka Masjid Aqsa nungtungan, eta Isra saur Quran, teu percaya kupur temen, tunggang burok anu hebat, diaping ku malaikat, tarikna seperti kilat, tiap lungsur Nabi sholat, nuju Isra Nabi jarah, supados kenging berkah, sapalina katoyibah, kamadian indah sajaroh, rupi-rupi nurek nyobi, dina perjalanan Nabi, nini-nini aki-aki, istri anggoan tebuni, sadayana gegeroan, ka Nabi menta dagoan, sangkan Nabi henteu jalan, sadayana eta godaan, seueur pisan picontoeun, ka Nabi ditinggalikeun, dina waktos diisrokeun, kanggo umat pienteungeun, Mi'raj Nabi anu mulya, ka 10 tingkat tea, isyarat ku peristiwa, ka Nabi nu bakal nyata, jalma nu teu percayaeun, ka Nabina dimi'rajkeun, hukum pasek ditetepkeun, saur ulama nyaurkeun, ari Mi'raj teh nyaeta, naik Nabi anu mulya, ka 7 langit nu nyata, ka Sidrah Mustawa Arsya, tiap tingkat katingali, yakin buktina ka Nabi, ti tahun hijrah kahiji, dugi tahun wafat Nabi, di tingkat kahiji pisan, pendak sareng Nabi Adam, diusir ku iblis laknat, ka dunya di alam jannat,
eta peristiwa akur sareng taun hiji nyatur Nabi diusir ku kupur ti Mekah ka lembur batur mantak Nabi mah teu kaget menghadap peristiwa hebat sabab tos terang alamat dina cara mimpin umat buah mi'raj teh netepan 5 waktu teu nyalahan tetep ayeuna berjalan kawitna 50-an tapi ganjaran teu orot sabab Allah luas rahmat sakali midamel salat kenging 10 hasanat jumlah 50 tak kitu Gusti ngadawuh pek damelan da teripu bilih disiksa mah ripuh